Selamat malam guys. Selamat bertemu kembali bersama kami trio bertiga Nu Tareling. Kita perkenalkan satu-satu. Ini adalah UU. Oke. Itu nu keur nyumput tuh eraan situ mah euy. Denny. Kali ini kita akan melakukan perlombaan memakan mie. Tadi atuh banget namanya mie na lada tapi tidak naon challenge nama disanguan mah tapi lamun kurang cibuam rek disanguan tah anu eleh engke dibalur beungeut aku tipung rek ku cengek atuh ku tipung lah Amir ada kasep cengek mah nya isupnya sia nyimbo bangakan geus bau candar anjing bangakan can bau dan oge challenge geus bau kan mah eta nonton dianggap sia eta mah nya kita akan mulai sebentar lagi. Ini contohnya ya tah ieu nu loba di warung paranti piknik mun piknik ke kebun binatang mawa ieu itu tembokan merek naon lah ini si teh bayar atuh bau hangit teuing atuh bau sorry guys bau. Ini adalah merek mie yang terkenal di seluruh dunia. Mie gitu. Lain mie ayam. Terus nanti lain mie bihun. Lada cenah pokona. Kita mulai sebentar lagi guys. Ka dieu. Situ nyumput wae di dieu naon. Bener situ ini. Mun hadiahna naon? Hadiahna Nmax tahun 70. Emang aya itu tahun 70. Kemali ampun. Sia candahar. Geus daharnya. Sia jeung bau. Geus dahar. Tapi hayang mie. Da kebeukina mie. Tamun sia geus dahar. Mie oge. Ayeuna rek dahar mie deui. Cingting pabeulit kumaha kadutna. Yuk kita lanjut. Kita lanjut ke babak selanjutnya. Mari kita pedas lihat sedunia tantangan ini. Semoga kalian terhibur dan jangan lupa klik subscribe, oke? Ieukeun, ya kahandapkeun. Nah, mie mana? Nah, iya. Tah ieu mie hiji, 2 dan atuh si Den teh gerak pisan bener ini euy. Lah, direkam gitu udah henteu. Direkam. Wah, Geus bae. Geus direkam. tuluy kan udah direkam tuh. Geus tuluy. Beak baklen lah. Udah dicowok. Coba penting kita mah dicowok tuh. Geus pasnya. Geus. Jadi urang kira kan jajar we kieu. Heeh, ngajajar. Geus. Ngalewat jeung ngejajah. Pokona mah ieu Geus. pertunjukan bakal rame lah. Nepi ka anglos lah Joana nanya. Siap. A few moments later. Kita akan mulai Hai guys. memakan mie. Ya guys. Sekarang kita akan berlomba memakan mie. Sugan beruntung menang hadiah Nmax. Nya. Siap. Hiji, 2, 3 geus siap can? Ya, siap. Sok buru bukaan kabeh. Buka sorangan-sorangan. Bareng heula atuh. Sendokna mana, Situ. Gara tadi bumbuna aceng kabeh teh. Heula. Aduh, nanya. Ini naon minyak naon jalan saja Kalap tulena. Datang kalapkeun eta, kalapkeun. Cairna geus pinu sih. anjing lu bating China kembali wah piala China bagi loba tempol jadi dibuka kabeh deh wah buka itu bagi nges ele Ini iya orang nges menang iya kuruna mah orang nges menang panggilanna Cita cai bet kalau bagi tuh cita cek naon tuh eta cita itu lu ulah selokna
senok nangis. Juga Kuat we. Iya senok nangis saya. Saya geus boga senok ieu. Nu lain acan boga senok tempo. Kuyak-kuyak kan we. Tah sementara ayeuna kan nungguan itu beukah mih mah nya rek heuras. Nya. Bari ngobrol we. Tentang naon Den? Tentang ngobrol ke mengbal we kamari nya. Ah tapi kumaha da eleh. oleh oge. Tapi kana naon lah. Bangsa urang teh. bangga urang ka timnas hade pisan kamari mengbal nya. Kamari. Den ngagokeun sabaraha kamari di Indonesia teh? 7. Naon 7. Tong didengekeun sih memang rada kieu. 7. Tapi kamari bisa imbang 2 sama geus hade eta Indonesia. Hade pisan. Indonesia juara. Sintayong geus ulah keluar lah cek saya mah. Ini jadi ngebahas mengbal teh. Eta tingali geus bisik geus beukah. Ana urang langsung we nya balap ngadarmi nya. Bisa anu kabita meser we di warung aya da. Ulah mie gelas tapi cidi mah lada ku. Henteu. Cai na loba. Si teh cai loba sih siga cai siga susukan Cinamoa sih mah. Ini mah mie tengkol. Kela. Oke, si teh deuni. Ini kela. Ieu lah batur oge can. Guys, ieu mie na gitu nya tuh mie. Can beukah euy, meh na oge ngebol kieu teh guys. Ini bae cicingkeun antep kana heula. Hayang ka film wae. Yuk, bumbuna. Ini teh dikeun teh. Ini sising dirinya heula. Yes. Guys, gila guys. Cok, guys. Ayeuna Heula. Berarti atuh tang. ini seorang di dia. Keheula sih teh. Cicing heula. Iya, Tuna dihanap, cicing dihanap. Tuna dihanap kabeh. Kabeh dihanap. Senok leungeun. Ini didinya ada dekat-dekat ngali atuh. Si teh. Siap. Ayo Ayeuna dia. gue benyeng kita kono bajunya ampun. Ayeuna arek langsung hitung hiji Gitu nanti ini pabelit hitungan katilu nya siap. hiji 2 3 Go. panas euy Sing. cing demi panas ya. Si teh. Kita tiap kayak bibir ablay anjing. Kudu beakeun China. China kudu beak. Kudu beakeun China. Ini ku. Ini botong. Yung China kudu beak dan disinu saeutik cara jeung urang. Itu mah. Ada guys. Ngeunah tapi lada euy. Jadi anjing kita bisa rek beak. China kudu beak. Enak euy. Yang ayam motor sana lagi. Ini si Denny bener deh. Ladana kasih dah yuk. Dan bisa nguan dan. Ini perlu beak. Ngono we. Ya, Naon? Mana nanti cita itu? suruh lomba orang. Urang lupa pisan. Denny oge dibeakeun. Urang mainnya China sa emer. Dan Perlu beak. Lobo, tidak tuna. geus mina beak. Ah, lobo. Heula. Eta lo bakene. Ele. Lobo, eta lo bakene. Ele. Eta jerona. Henteu naon geus cai mah kan tadi hitung cai. Ah, eta tingalikeun. Tuh. Kayak gitu harus beak tuh, beak. A few moments later. Kayak gitu, ulang kayak Eta aya gitu. nyesaknya tong Aya aya kene nyesak. tamihna aya. Oh, tong aya nyesak. Oh, di kabeh tuh di keduk urang ge. Wow, mihan.
minum China. Kabeh kudu beak. Satang loba keneh China, si satang ieu eleh ieu. Ayak mihan kena. Ulang beak. Ulang Pokoknya mah nu nyekel geus eleh. Terakhir, Lain- emang geus diculkeun nya. Lo diculkeun tapi lupa keneh nya. Tuh, ieu jog juri oge. Dinnya. Urang mah beak. Tinggal duaan. Da jurian ada saha. Eueuh. Oh, beak loba keneh urang geus beak. Temponya. Beak guys. Saya mambihna habis. Ieu loba keneh guys, tingalikeun guys. Mina Saha nu loba keneh menang tuh. kira-kira sok. Tuh. Saha nu menang? Tuh, jeung penonton oge. Ieu saha nu menang ieu. Deni beak Deni mah. Deni mah beak. Beak. Mihna dihandap ieu ngendap. Oh. Tuyo pesok geura. Kieu we ame adil. Sakieu sewang we. China. Caina sakieu. Saya ulang saya. China den sakieu den. Buru den. Da aing saemer Caina teh kumaha euy. Den buru. Buru sia teh mana? Si Uung mah da mina lo bakean nih. Terus China kudu beak. Den beakeun. Beak den, anggap dirinya bakal beunang den. Eueuh. Nah, iya, beunang, kabeh oh. dibeakkeun buru. Naon China. Asal ieu gua. Ayeuna Urang nu hiji. Hiji, urang bae kadua lah. Ieu ka tilu. Kadua, Berarti ieu tilu. anu eleh Nu eleh di balur. hiji, dua, tilu, sa. RT. anu kadua Henteu, ieu mah urang geus beak soalna nu ka hiji unggulnya. Naon? Nu ka hiji kan ka hiji, kadua, nu ka tilu balur. Oke, deal. bae urang mah narimakeun Maksudna ayeuna kumaha, tapi urang teh? Iya, engke bisi eleh. tempokeun maranehna ku urang. Si balurna oge ku oli tah. Dan tenan balur lah ku dirinya. Sok we asa bisa mawa naon. Siap guys, ini nu eleh. Challenge makan mie terpedas. Di badak. Si mah di badak. Ningali. Tuh aing geus eleh. Urang geus narimakeun, urang mah fair play keun bae we. Isuk tapi maranehna ku aing dibalas. Cenah ngagares jukut we. Ayeuna bagian saya kena tipungannya kan. Siap. Kau usah listing tuh si karunya. Siap. Satu degetan tuh Dan. Dan itu 3 kali lah. Karunya goblok. Has, si tamanya. Setan bukan bola baler aing kieu. Kuat di bulan baler kieu. Aing balik ka imah kumaha laporan ka pamajikan ieu. Kuat di bulan baler kieu. Jika nu make naonna masker. Kuat di bulan baler kieu kumaha ieu urusanna ieu. Iya. Anu. Oke guys. Oke. Challenge kali ini saya mengakui saya kalah, tapi selanjutnya kita akan buktikan bahwa Satang adalah nomor 1. Dukung Satang. Ketik N 50 genep Satang. Tulis we Satang we. Dan kemarin dia Dan Juara. juara. Ini yang Nah, kena. untuk selanjutnya kita akan membuat video lagi. Jangan lupa subscribe guys. Bye.